Keur usum batu ali menirencem melian batu ali hargana puluhan juta. Keur usum kekembangan ibu-ibu ubrang abring kaditu kadieu meuli kekembangan hargana puluhan nepi ka ratusan juta. Keur usum sasapedahan nah eta mada meuli sapeda hargana ge sarua puluhan nepikeun ka ratusan juta. Nah ada usum kurban ngadadak papaehan pajar teh cenah kumaha ada usaha keur anjlok kumaha ieu biaya sakola budak. Yeuh kadenya di kurban ka kurban teh ukur bisa nyumbang areng jeung tusuk sate. Lamun teu bisa bro nya atuh nabung sugan weh mun teu taun ayeuna tahun hareup eta ge mun kaumuran. Kade catet kumaha hukumna nu geus manjing boga kemampuan kurban pek teh teu kurban aya hadisna tong diaku jadi umat rasul. Yuk orang kurban mun teu taun ayeuna nabung sugan tahun hareup kaumuran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.